Di akhir zaman bakal tara rimbul turunan ti jelema-jelema ieu teh jararago maca Quran hararebat makhrajna. Bahkan bakal dimusabakoh-musabakohkeun kadenge ku balerea teh bakal aya julukan ieu teh juara kabupaten, ieu teh juara provinsi, ieu teh juara nasional, ieu teh juara internasional. Bakal hebat kadengena teh diundang kudu baraga-roga duit tapi horenganan maca Qur'anna teh gaya merukunan teu datang kana beuteungan sakadar datang kana ti koro doang. Ieu turunan ti Mikdad. Bakal dimusabakoh-musabakohkeun dia hebat-hebat kadenge ku balerea kahebatan suara jeung makhrajna jeung lirik-lirikna. Tetapi na manehanana teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Qur'an mah dibaca wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Oh, orangnyana nu zinahna. Wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat. وترفعنا بها عندك على درجات ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون wallahu a'lamu bimuradihi lan iku tetep setengah saking man teh munafikun mayal mizuka te wong kang nyaca diaman ka ing sira Muhammad yu'ibuka tegese nyaci ya man ka ing sira bikismi sadaqati dalam ngabagi sakeh zakat fa in utu maka lamun den we ya man ka min saking sadaqat radu maka pada rariyo ya man kabeh wa ilam yu'taulan lamun ora den we ya man kabeh min saking sadaqat izan lalbarika la ikilam yudawhum dayaman yaskhatuna iku bendu ya man kabeh walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh wa qalu hasbunallahu sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun wallahu a'lamu bimuradihi walau annahum lalamun tetep pesatu neman kabaiku ridho ya man kabaing barang kang nekani huming man sapa Allah lan Rasulullah minal gunaim saking pirang-pirang jarahan wa nahyalan umpamane gunaim wa qalu lan ucap ya man kabaing lapad hasbunallah utawi kang nyukupi ingsun sadaya kafina tegese kang nyukupi ingsun sadaya ku Allah sayutina besok bakal nekan ingsun sadaya sapa Allah min fadlihi saking fadl Allah wa rasul lan rasul Allah min ganimatin ukra saking ganimah kang wewen ayakfina ing barang kang nyukupi abana ingsun sadaya inna ing satune ingsun sadaya ilallahi maring Allah raghibuna iku kang demen kabeh ayung ni ana ini enta nyugikeun ya Allah na ingsun sadaya
jawab lau lan utawi jawaban lafad lau iku laka da khairal lahum kakekian daya ridho iku kang leuwih becik lahum kadue man masih keneh nyaritakeun karakter munafikin. Insyaallah pohara munafik teh nu dina hareupeun masih ganunya siga nu nurut tapi disatukangeun beuh meurepah ieulah munafik. Mantak Kangjeng Nabi nyaritakeun ge alamatul munafik salasa 3 iza kalama kadzaba di mana ngomong bohong. Tah salu sok bohong eta ciri munafik. Sakali deui asal ngomong ngabohong bae eta ciri aya bibit munafik. Sakali deui di mana-mana jana ngomong bohong eta teh aya bibit munafik. Surahkeun ku urang mun aya lurah ngabohong berarti lurah, mun camat ngabohong berarti camat, bupati ngabohong ieu mah lain munafik kakana munafik. Namun gubernur ngabohong atuh ieu mah lain kakak deui ieu mah nu ke bapa munafik. Lamun presiden ngabohong bapa kolot munafik. Iza kallama kadzaba. Lamun kiai nggak bohong, ya jurig munafik. Bere ilmu ongko nggak bohong kok. Emang aya cenah kiai nu nggak bohong? Ulah sok culek-culek kadi biasa banget. Aduh Gusti Allah, kiai mah tuh nggak bohong teh biasa, biasa. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ngan tidak separah pedagang. Hai pedagang mah terus bae ngabohong teh kieu mas waktu-waktu. Pedagang terus teu ngabohong teh teu ngeunaheun dagang. Ngaji sabaraha ye, sabaraha duit. Woi eta bae teh 2000. 1000 bae meulina ge can menang pugu menang meulina. Geus mulai isu keneh geus jadi nyatet neraka jahanam. Isu keneh geus nyatet neraka. Geus dan lain-lain sebagainya. Gusti Allah nu agung. Dah, ieu karakter berapa? Ya ada apa di mana janji sulaya. Aduh. Janji anu sulaya tina perjanjian munafik. Wa minhum may yalmizuka fi sadaqat. Kanjeng Nabi harita teh ba'da perang Hunain ngabagi-bagikeun ghanimah. Begitu dibagikan teh aya salah saurang anu hadir Dzul Khuwaisarah At-Tamimi ngaranna Urqus Miqdad Urqus bin Zufair Miqdad iyalah asul khawarij. Begitu manehanana ningalikeun nyaksian ngabagikeun Kangjeng Nabi ngomongna pegola idil ya Rasulullah sing adil Rasulullah ambo tak Kangjeng nyebut kos kitu ngabagi teh sing adil cik Kangjeng wailaka wa mayadil izalam adil saha nu adil lamun kula teh adil kula diutus ke alam dunia teh ieu teh erek nembongkeun keadilan erek nablekeun keadilan erek nitah keadilan ke seluruh manusia. Wah, kira-kira Kangjeng Nabi jelema nitah adil ka kaula.
kita kan berarti kan bahasa telain sambarangan bahasa lamun ti jelema nu iman moal munafik teh Gusti betek ke Kangjeng Nabi Sayyidina Umar mah langsung noel ka Kangjeng Nabi izinan Gusti adriba udoko gas beres beulna ku kalieu pedang ye sok main penggel bae maneh mamar itu Sayyidina Umar izan da'i ya Rasulullah serahkeun ka abdi pasrahkeun ka abdi jelema kos kieu mah geus moal kebal deui ulah di akhir zaman bakal tararimbul turunan ti jelema-jelema ieu teh jararago maca Quran hararebat makhrajna bahkan bakal dimusabakokeun kadenge ku balerea teh bakal aya julukan ieu teh juara kabupaten ieu teh juara provinsi ieu teh juara nasional ieu teh juara internasional bakal hebat kadengena teh diundang kudu baraga-roga duit tapi horenganan maca Qur'anna teh gaya merukunan teu datang kana beuteungan sakadar datang kana ti koro doang ieu teh turunan ti Mikdad bakal dimusabakokeun dia hebat-hebat kadenge ku balerea kahebatan suara jeung makhrajna jeung lirik-lirikna tetapi manehanana teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim Qur'an mah dibaca wala taqrabuz zina innahu kana fahisha orang nyana nu zinahna Dina Al-Quran dibacakan kumanehanana soal riba tapi nyana nu bolak-balik bae ka bank kunyana dibaca Al-Quran didengung-dengungkeun soal keadilan tapi nyana pang teu adil-adilna di akhir engke cak Kangjeng Nabi bakal aya pembaca Al-Qur'anul Karim nu hebat istimewa tapi ternyata ngan sakadar datang ka ti koro hungkul teu datang ka beuteung ka kolbu yakna teu make loba baksana qori hafizul Qur'an ieu mah lain sakadar baca biasa hafizul Qur'an tetapi teu make kana Al-Qur'anul Karim Masya Allah Kangjeng geus ngomong kitu deh kumaha geus ieu lantaran baheulana teh aya Mikdad yakni Ki Hurqus bin Zuhair idil ya Rasulullah adil atuh aya babagi teh Masya Allah wah ka cek Kangjeng wa may adil idza lam adil saha tuh bisa adil lamun kula teu adil iyalah orang-orang munafik seperti kos kitu bahasa Al-Quran teh lain sakadar Al-Quran anu dibaca ku para qori orenganan kiai-kiai nu sok malaca Al-Quran ge anu kumanehanana dibaca terjemahan Al-Quran ngabentuk jadi Fathul Muin terjemahan Al-Quran teh ngabentuk jadi Riyad jeung Takrib Fathul Muin Watul Wahab terus dan lain-lain sebagainya tapi kumanehanana dirumpak ieu kreditan anu dua harga haram Quran geus ngajelaskeun hadis Kangjeng Nabi nu ngajelaskeun ditarjamahkeun melalui kitab-kitab fikih tapi horenganan nyana malah nu boga sorum kumaha ieu gara-gara ieu Hurqus bin Zuhair seorang munafik anu cak Sayyidina Umar idzan da'ani ya Rasulullah an adribunuka wae ulah engke bakal timbul turunan-turunan ti dieu pembaca Al-Qur'an pembaca kitab sakadar duniawi teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ya Gusti Allah nu agung urang kuari mah kudu ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul assalamualaikum ya Rasulullah salam naon
ucapan Gusti Rasul dina Bukhari teh anu bakal terjadi saur tuan teh pembaca Al-Qur'an pembaca kitab anu dibaca dengan sakadar datang ka tikor teh liwat ti tikor yakni teu mararake Gusti di lembur abdi teh seueur lembur mana lembur abdi lembur naon dia Kanjeng Nabi ge make dia antaran ieu gemeseun Kanjeng Nabi hampura Gusti Rasul iya mah sia urang mana tah bebeja kan atuh kudu dibejaan sa Kanjeng Nabi kayak ku aing dikirim ka Gusti Allah minta tsunami minta gempa minta angin tah Masya Allah eta teh nasihat Quran hanya sebatas bibir lipstick urang mah kuari ngaraji teh ieu kuari di majelis taklim lalaki hungkul awewe di majelis taklim awewe di ditu eta tadi nama diulah ngaji teh awewe di dieu teh supaya ulah ngahiji gara-gara nama aya ustazah milu ngaji di zaman abad teh kulama milu be di jero saurang dua urang tilu urang milu nyoret kabelah dia teh katan diulah datang ka kuari geus ulah ngararaji komun kembalanja doang mun naraona geus ulah ngararaji geus awewe aing mah bari lalaki bae lah dikang mah geus tanggung ka neraka geus aduh urang lalaki itu awewe mah ulah hungkul mun deuk jaga hati-hati geus lamun aya awewe perem ya perem kotok minimal lah tapi kan anu di pabrik mah awewe lalaki nu di sakolahan mah awewe lalaki sanajan pondok pesantren modern tapi kan ngahiji awewe jeung lalaki eta teh geus teu ngarasa haram per hari per detik nya kumaha ayat hijab geus jelas ulah deuleu tah iya hayu kuari malah bahkan dimasalahkeun jilbab teh di Indonesia urang neangan kepala negara anu ngawajibkeun make jilbab bagi muslim muslimat geunaheun kan urang wajib salat wajib berjamaah Kabupaten Tangerang kuari aya perda wajib berjamaah nyaho teh nyanana berjamaah nyaon teh yang penting aya perda sakitu ge geus kemajuan teh lumayan masyaallah nah iya munafik mata ketika seperti eta turunlah malaikat Jibril mawa ayat ini wa minhum tina sawarehna munafik teh mana ya jelema munafik yal mizuka anu nyaci ka anjeun Muhammad yo ai bukan nu nyelanya cimaki ka anjeun Muhammad pikis nu sedekati dina ngabagi tentang sedekah tentang gonimah tentang zakat di antarana eta teh Urkus bin Zufair Mikdad teh anu bahasana idil ya Rasul sing adil Rasulullah nah eta kan bahasa teh bagus kos kitu teh bahkan fainutumul manehanana dibere tina sedekah radunya nama senangeunana luar biasa wa ilam yutau minha di mana-mana teu kabere mah nalika teu kabere hum yaskhatun muarah urusanna dunia bae munafik mah urusanna dunia bae ieu tah ayatna fa inutu minha radu lamun dibere tina eta sedekahnya nama senangeunana luar biasa ngalemna ge beuh ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal eueuh cawadeun si eta mah masyaallah soliderna pohara istimewanya nama jadi pamimpin teh di samping jujur jeung adil teh barahana luar biasa asal dibere bae kos kitu bae teu eureun-eureun ka unggal jelema tapi wa ilam yutawalamun teh dibere minatina sedekah idahum yaskatun marah para tama gubernur pelit tama presiden pelit bupati pelit
eta munafik tah jelema nu kos karari itu. Munafik mah kos kitu. Kuari mah kunaon atuh eta kos kitu teh aya di kiai nu sok dedeketan jeung pamarentah. Manehanana menta ka pamarentah makan teu meunang sambarangan kudu make proposal ja aya disadiakeun di ditu teh dana sosialna. Yang pembangunan berbagai pembangunan nyeun proposal teu eureun-eureun itu can turun yeun deui itu can turun yeun deui bagus numpuk proposal ambalaya lamun dibere Bupati Zaki urang mah hebat dasar turunan Habib hebat cenah memang ti bapana ge hebat ulus beuh duana lantaran proposalna turun. Ketika proposal nanti turunnya lah ngomong ya presiden urang, presiden bupati urang teh kos kieu kieu teh cenah turun Habib, cenah ngarti. Tapi pelit amat imam. Imah koret lagi merepet dur pep. Gas urang turunkeun deui. Cacahanana geus lain deui, lain pembangunan tapi demi beuteung manehanana tah eta kiai nu kos kitu, kiai nu kos kitu, eta kiai nu kos kitu, eta kiai nu kos kitu. Hese ngomong aing ieu. Geus tah sia tah nu ngomong ka dituna mah. Aing mah toser doang. Tuh si anu nyemes. Masya Allah. Ndek lebaran sok dibabagi ku bupati, kiai nu bener malah Gusti abdi mah ulah dikiriman ku bupati ja abdi mah teu hayang sok ngaganggu kana katentreman jiwa abdi ja samping boga duit boga. Keun bae jang usara rusah bae nalika dibere teh tetep bae dibagikeun ka nu susah ngan teu kudu abdi mah eta kieu bener. Sawarena mah lain kitu ieu teh geus tanggal sabaraha kiriman bupati can aya keneh bae tolol tah bupati goblok. Kunaon nolol-nolol ka bupati atuh? Kunaon ngagoblok-goblok ka bupati tah? Biasana masuk kabeh cenah ieu aing emang teu dianggap jelema meureun ku anya aing meureun punyana mah dianggap kutu meureun. Aing teh dianggap jelema pan aing teh kiai. Kok kikiriman anak amat ieu. Wah, geus kemah gede mun calon deui geus tayang imah, Ngomongne ge kos kitu bae. Tah ieu ayatna, tah bejakeun. Teu. Fa in lamun dibarere eta kiai-kiai min hati bupati. Radu sararnangeun ngomong nage hebat ngalem nage pohara tapi wa ilam yuto mun kiai teh dibere minati dana bupati dana naon cenah bupati mun bupati abai mah ingna kitu bae hodanan idahum yaskotun ngacaprak ngomong itu di Al-Qur'an yang ngacaprak segalanya idahum yaskotun tulis di sisina ngacaprak munafik baheula teh ya pan turun temurun terus anakan incuan uyutan bawa nah nu ka dieu mah naon buat tah nu baheula teh ka Haji Pendi kapi uyut apa kapi bao teu jangan ngawareng lah tuh kan Masya Allah ieu lah munafik teh kos garari singkirkeun geula hayang kana dunia resep kana dunia nu dibere amanah ilmu ku Gusti Allah ulah aya di jero hatena naon hiji be Allah hiji be tegakkeun agama melalui ilmu lamun pamarentah negakkeun agama melalui birokrasi lamun TNI negakkeun agama melalui perang lamun polisi negakeun agama melalui priwitet. Oh, siap. Tilang. Halo, Pak Haji dari mana? Saya habis ngaji. Ngaji di mana? Cilongok. Iya, ngaji mah ngaji tapi motor mah harus ada suratnya ya. Lupa Pak, saya nggak bawa surat. KTP juga sama. BPKB atuh masa kayak mau dijual aja jadi kan surat nggak ada ini TSN kan nggak ada SIM nggak ada aduh tapi habis ngaji iya ya udah kalau habis ngaji udah langsung dah alhamdulillah eta bang polisi hebat apa kos gitu Pak berarti negakeun kejujuran jeung keadilan nyana melalui pangkat polisi padahal mah di dieu geus balok lalu bae
bentangna geus loba. Bentang ketumiri segala di dia. Tuh kan. Ya Allah ya Rabb. Nah, tapi anu gemes mah. Dari mana? Saya habis ngaji, Pak. Ngaji urusan kamu. Motor harus ada suratnya. Mana SNK-nya? Lupa Pak, saking buru-burunya tadi abah subuh. Siapa suruh lupa kamu? Siapa suruh buru-buru kamu? Geus dikieu beta. Kartu tilang nang si kieu. Pak damai aja enggak, tidak ada damai bagimu. Polisi kejam jasa ya, Masya Allah. Udah, kesalahannya satu kamu tidak pakai helm, kedua tidak bawa SNK, tiga SIM tidak ada, empat itu pentil nggak ada tutupnya. Nih surat tilang, tidang. Nyana di ini mah kayak gitu itu naon eta cek pemajikan surat tilang. Kok ditilang terus gaji ge nyaho teh polisi kumaha meureun teh ku galedeg gitu polisi. Ngacaprak kan. Wadak jadi polisi mah sampah masyarakat eureuna. Lamun teu bener, abi nu bener atuh teh sarua bae tah kumaha amal perbuatanana. Nah ieu tegak-tegakkeun agama ja kiai ge loba nu jadi sampah lain polisi bae. Jadi kiai ge loba nu jadi sampah masyarakat. Diondang ngariung teu. Diondang nyalateun teu. Hayu coba duit teu gablegnya. Santri baralik. Mingguan geus eureunnan. Tuh gara-gara asup Golkar baheula. Ieu mah geus sadia Golkar ieu kalau mah ngomongkeun Golkar ge bukan baheula Golkar nu ayeuna mah tuluy kejem. Racun bagi kiai. Ulah ngomong gitu ge hook jasa ulah malena naon masyaallah. Teu jadi sampah. Jadi sampah. Masa keur maca khutbah diturunkeun? Khutbah Jumat, alhamdulillah. Turun. Alhamdulillahilladzi. Turun. Alhamdulillah. Turun aing teh hayang. Di khotiban ku sia aing mah. Ulah ngakhotiban batur heula dan sia heula. Turun. Aya aturan jadi imam diturunkeun keur maca khutbah. Gara-gara Golkar, blon teh Golkar. Nah, ieu sih hade. Eta nangsa gerak Allah. Ilmu aya tetapi nyana teu ngamalkeun ka ilmu. Lantaran ilmuna dipake neangan dunia. Pake neangan dunia. Nah, iya. Nyana malamun ceramah dibere rodu ngomongna ge beuh eta mah barahan jasa. La ilam yutaw lamun ceramah teh dibere izahum yasqatun mengkerut bae teh daek ngomong di jalan ge ngarokon teu nginum teu. Supirna ge bingung kok kiai jadi kos kiai sakumaha dikancing tapi wir. Horenganan amplopna ipis. Kiai munafik. Aduh Gusti, Allah lagu ge ayat kudu kejem-kejem teh. Karasana nyeri ayat. Nyeri ge kanu asli. Ya tuh aduh kanu teu batu tenang bae. Tuh, teu sia teh mah biangna. Ya Allah ya Rabb. Mantak naon si tararenang urang diundang ku bupati datang yang ngadoakeun tapi ulah hayang pamerena ulah hayang ketika dibere cokot siapa pajar lalagan we lain ieu aya saya ngomong aing mah ulah hayang ta ulah hayangna masyaallah kos ngariung urang mana ngariung kieu jadi ganjaran teh sia aing ieu ngariung tadinya Gusti jadikeun abdi ganjaran atuh cek Gusti teh hayang naon sakadinyana abdi teh deuk ngaji aya nu ngundang di samping ngaji di balik ngaji hayang naon aduh capek ya teh aduh hayang amplop jangan naon di amplop dibeleuman ku kipu di amplop eusina bulak-balik. Mulai geus. Lillahi taala Gusti teh mere ilmu ka abdi teh. Kabeneran aya batur ngabutuhkeun abdi naimkan lantaran sehat jeung eueuh gangguan. Abdi rek berangkat Gusti. Erek ngabejakeun ala kadar anu ku Gusti dititipkeun we ka abdi nyanggakeun sadaya-daya.
cenah hayang amplop dan teu abdi mah duit teu hayang dunia teh hayang lantaran amplop loba duit loba di imah kueh loba cau loba ambalaya teu kadahar di imah ge dina teh ayana ge lah teu sapira nu kos kitu jang naoneun ieu mah abdi barek ngaji we Gusti tah lempeng tah geus lamun balik sasalamanna tegep tek balik ieu mah aya aturan datang deui sorban tinggalin Kiai balik deh muhun cenah naon sorban ieu tinggalin masa buru-buru bae hadena ka dieu deui gitu pohon panitia can mere amplop emang eta aduh baca kiai dek kumaha munafekna tuh komo aju make DP segala rupa mah kiai naon teh kos itu rek ngaji make DP segala sakumaha ngridit motor ieu wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa illam yutu minha idza hum yaskhatun tuh masyaallah karim urang dijadikan qori ku Gusti Allah teh boga suara pamere Allah makhrajna menang ngaji nang Allah keneh boga lirik-lirik jeung lagam ti Gusti Allah melalui ngaji alhamdulillah kuari sok kaundang Gusti meureun abdi teh dititipan suara ku Gusti teh uya uluk-uluk Nabi Daud. Nah, abdi teh erek piwarang ngaos di hiji lembu dalam rangka maulidan teh maksudna ngaji-ngaji keneh, rajaban ngaji keneh abdi bade ngalengkahkeun suku Gusti. Rek ngajikeun mukjizat Gusti, wahyu Gusti Al-Qur'an. Teu hayang nanaon ieu mah sugan bae ku pembacaan ayat suci Al-Qur'an budak-budak anu encan ngarti can bisa maca katari supaya manehanana hayu hayang belajar. Haju anu geus rada gede supaya tertarik kana makhraj-makhrajna. Abdi mah bisa teh sakitu bae. Ku Gusti teh dititipan teh naon maca Qur'an. Tina makhraj-makhrajna supaya ku abdi erek dijelaskeun melalui maulidan ieu. Ya ade ngajelaskeun teh ngajelaskeun pembacaanna da be abeh batur teh jam maca Qur'anna bagus supaya ke batur bisa belajar. Teu abdi mah teu hayang naon. Abdi mah atuh beuki ngarokok, rokok mah wah di imah ngahutang-hutang ge. Cenah ieu mobil kudu di bensinan atuh meuli di abdi duit mah aya ala kadar. Jeung sajabanan teu. Nah, geus be, tah be ngeunaheun ka kos kitu. Geus ngaji lagi ngeunaheun, di dieu kana bakal beda. Di dieu kana bakal beda. Du tertarik bakal loba. Bakal milu takak kolbu bersih teh bakal milu. Adapun engke balikna ala kadar di amplopan. Ulah henteu. Henteu tah ti aing siapa kan. Ulah henteu. Tah niat di imanan teh dibere eta mah kan urusan Allah aja dibere mah. Nah eta kan lain deui ngeunaheun ke bakal tah supaya kararitu tah maksudna tah supaya anu ngaji Quran dia sunah pan urang deuk ngaji maca Quran heula sunah dina Tambihul Muqtar itu sunah. Nah kemudian atuh ngajina kitu keneh bolak-balik urang teh supaya ieu beun jadi ganjaran kan ngeunah tah ieu makan lain abring-abringan kuari kiai-kiai teh dek lebaran teh ka pendopo dibabagi kiai teh marawa kartu BPJS antri dipimpin ku Kiai Haji Fudoli anak buahna lobana. Antri di ditu teh sabaraha dibere pun. Klasifikasi caknya nah. Tuh. Nah ya jupain utul lamun dibarere minaradu sarnangeun ngomongna ge pohara ngalemna wa ilam yutau
lamun teu dibere min haidahum yaskatun bararendu. Iyalah dunia dan dunia. Masya Allah karimah. Ulah aya cinta dunia. Sebab lamun cinta dunia bakal boga hasud jeung bakal boga hikduk. Bakal hasud jeung hikduk. Timbul persaingan. Masya Allah karim. Ieu hayang ngalempengkeun hate ulah hayang dunia bae heulanan tah. Dunia mah hina kitu-kitu bae heula tah, kitu-kitu titah kitu. Dunia hina kunaon dipake ka hayang ilmu anu mulia anu bakal engke ditanya ku Gusti Allah di akhirat ieu kunaon ku aing haju dipake usaha jang neangan nu hina tolol amat ti aing kitu-kitu tadi di urang. Sia teh bisa maca Al-Qur'an, sia teh bisa maca kitab, sia teh bisa maca tafsir, sia teh bisa maca Bukhari. Itu mulia lain lalagaan sembarangan jelema dititipan kos kitu. Atuh kunaon haju kuari pake neangan dunia anu hina. Dunia mah tuh lain pake neangan di teanganan lain kudu ku Al-Qur'anul Karim. Quran mah tuh jang neangan sorga, kunaon pake neangan secuil dunia. Goblok sia, tolol sia, goblok sia, tolol, boloon sia awak. Pecit sia kuai. Care kanan, awak urang care kanan. Care kanan titah kateng lamun cek dina bade ngaranna bade tajrid. Namun dina bade mah mun urang ngaju kudu Jumat atau Johar makun aya bade tajrid. Bade tajrid teh nganggap diri urang teh dua. Wari aya di hareupeun urang plek tah dinasehatan tah. Urang teh nganasehatan urang seakan-akan aya di hareupeun urang. Eta tajrid ngaranna. Pokos urang kabungbulengan ku Kangjeng Nabi. Maneh teh make jeung ceurik segala rupa. Maneh teh make jeung teu sare segala rupa. Maneh teh make jeung teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum. Ku sebab cinta jasa ka seseorang nu aya di Madinah. Ku sebab maneh teh resep jasa ka jelema nu aya di Madinah. Make jeung pohara teu ngeunah sare teu ngeunah dahar. Datang ka henteu cager lamun teu kapanggih. Pohara amat maneh teh tak urang teh ya urang seakan-akan aya di hari. Urang mah ka Kangjeng mah tilok kitu, mun kitu mah ka sarwiti kitu. Maneh teh kuari keur bobogohan Kangjeng seorang wanita di Cikupa ngaran Sarwiti. Make jeung teu ngeunah sare, teu ngeunah dahar emang kunaon? Gering. Gering naon zamaneh mah atuh lamun teh mah di take off ka dokter take off atuh turang mah. Nya salah lain check up take off jangan mah. Di take off. Jas sehat, tensi bagus pake jeung teu ngeunah sare, teu ngeunah dahar kunaon? Kunaon maneh teh? Jawab dah, jawab. Ada sesuatu yang terpendam dalam hati. Yang ini mah urusannya hanya aku dengan dia. Ini mah sangat rahasia. Orang lain mencaci maki, biarin. Yang penting cintaku. Cintaku. Sebab wajahmu selalu ada di hatiku. Bibirmu ada di hatiku. Kicapmu ada di hatiku. Mana bisa aku tidur sebab engkau selalu menggoda. Senyummu selalu ada di hatiku. Mengapa demikian engkau? Cek urang teh tak urang keneh tah kan aya di hareupeun. Karena cintaku telah terbalas sehingga tidak bisa dipisahkan oleh badai. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang dalam akan kuseberangi. Oma Irama datang. Nah, iyalah eta tajrid karana. Nah, urang ge mantak naon pituturan ka urang sia goblok. Wujudkeun diri urang di hareup. Sia teh dibere ilmu ku Allah. Meunang mondok pesantren 10-20 tahun. Sababaraha pondok pesantren ganti-ganti pondok pesantren. Kuari sia geus bisa maca tadi nangan amil doang naik ka jurumiah naik terus kuari geus ngabisa.
Hajui teh lain satelagaan lain sambarangan ilmu teh mulia tapi teh setiap jelema dibere kunaon haju pake neangan dunia nuhina dunia mah atuh pan geus ditanggung jawab ku Gusti Allah ayat lagi geus aya wa min dabatin fil ardi illa Allah rizquha tapi kunaon haju make di tangan neangan make ayat deui segala ceramah neangan dunia segala kori neangan dunia goblok sia mah tolol sia mah awas sia cing kana neraka nyaho sia kayaknya hampura tuh hampura sih bener sih ya. Urang takkan kos edan tan. Jadi lamun kajahoan ku batur mah je Ki Edan. Ki Edan eta. Misalnya di Budoli keur kos kitu keur kitu atuh goblok nunjuk-nunjuk biasa aja ajangan diwujudkeun aya tajrid mah kos kitu karena sia teh ditunjuk-tunjuk tah. Kadeuleu tah ku muridna. Woi. Ki Budoli. OTM. Emang nyana kegituan serangan bae. Ji balik ceramah juga kegituan herannya na. Asana isu ka grogol nyana. Anu kumaha ge. Kadeng goblok sia. Sia nu edan tolol meureun sia. Ye aing keur ngalempeng-lempeng diri aing pajar edan sia nu edan. Ye goblok meureunnan sia. Tuh tungtungna mah ngepek bae pan. Iyalah. Dicoba lamun teh dicoba mal bisa cobaan ge cenah ki uci ngomong we ka batur emangnya teu teresepeun kada ulah sok haja memperhatikeun aing keur ngomong sia mah sia bae ulah sok nganilai ka aing nah cenah mah mobil boga motor boga eta mah urusan aing goblok sok aju suuzon ka aing ulah kitu cenah nganasehatan batur aing jangan teu nganasehatan nah iya jelema nu kos kieu kudu diservis ieu mah ganti oli ieu mah budak ieu nonggeng sia ganti oli teu jahoeun nya teu jahoeun masyaallah badak ulah neuleuh Habib Lutfi mewahna ayeuna ulah neuleuh Gus Dur jadi presiden mewah naik BBNW ka hotel dari hotel ulah kolbuna deuleu moal dianggap bapak bangsa moal nyana di wali-wali di Jawa mun eueuh tanda-tanda moal Habib Lutfi ku ari di kumaha-kumaha teu sabodo bae nu ngomongkeun emang para habaib eueuh ambalaya tetapi engke ge lentur lunak nu ngomongkeun nu ka kula bae ge Habib sabaraha nu ngomongkeun Habib Lutfi karena dianggap kula deket beureun ngomongkeun Habib Lutfi gini-gini kula dilempengkeun teu ngarti nya. Kula pernah bebeja ka Habib. Ada Habib anu, kenapa? Ngomongin Habib itu biarin aja. Tapi lillahi taala kula pernah ngambejakeun sebab ayeuna di Pekalongan Habib eta. Habib itu ngomongnya biarin semaunya. Eueuh masalah jelema nu geus deukeut ka Allah jeung geus teresep kana dunia deuk dicaci, deuk dimaki, moal kudu kumaha. Mun Haji Pudoli anu ngomongkeun. Yeah. Ya suliwa main ya Masya Allah nah iya ayat ieu teh ayat jangka munafik ketika orang aya maksudna mah sobalah saetik tentu pahit-pahit lah kurang dek ngalengkah aya nu ngondang tatangga pahit dek dilillahi ta'ala pasti pertama mah pahit tapi terus bae ka Allah bere abdi Gusti bere abdi Gusti bere Gusti keikhlasan abdi aya undangan imkan urang na itu imkan ulah kira-kira bakal terjadi ganjaran ulah kita kira-kira bakal orang imkan lalu gina orang cek orang Bandung mah ayo ka ditu teh lempengkeun segala rupa engke ge dibere ku Allah tujuan orang mentak cek Gusti Allah ukhruj min baitika liridhoya keluar maneh ti imah aing demi neangan karidoan aing sia keluar ti imah aing eta bahasa ahli marifat diterjemahkeun ukhruj min baitika liridhoya keluar maneh di imah maneh demi untuk neangan karidoan kaula maneh endek ka mana ku ari keluar ti imah endek ka mana endek ka warung teangan
ridho aing. Maneh di ka mana ku ari kaluar ti imah teh? Di ka sawah, reangan ridho aing. Niatna sing lempeng. Maneh di ka mana ku ari kaluar ti imah maneh? Dek deangan ridho Gusti. Di ka mana ku ari? Di ka kantor. Sok awas. Awas teangan ridho. Di ka mana maneh? Di ka pabrik. Teangan ridho. Sok, di ka majelis salim ge atuh aya nu henteu rek deangan ridho Allah. Atuh aya anu WA. Masya Allah misqala dzarratin khairan yarah. Masya Allah karim. Nah, liridoya. Jang karidoan aing jang karidoan cak Allah. Berarti urang kaluar teh Allah ridwan deui. Allah ridwan teh demi keridoan Allah. Jadi engke kamana bae urang dek neangan ridho Allah bareng lempang ka pabrik nu ieu mah neangan ridho Allah nu mah henteu nilai di akhirat lain bareng ka pasar nu ieu mah neangan ridho Allah nu mah lain atuh lain deui bareng ka kantor nu mah neangan ridho Allah nu mah henteu atuh lain deui engke di akhirat kan kaget di akhiratna kumaha siapan bareng jeung aing ka kantor kos sia mah ka surga aing mah ka neraka. Aing baheula ngaji di Cilongok. Aju kadenge bae cenah mun kaluar ti imah neangan ridho Allah aing teh terus bae ngausahakeun terus alhamdulillah batak aing mah aman. Tuh, pasti ngaji ke ka Cilongok. Aing mah ngaji teh handapeun tanggal Ambon. Tuh kan. Nah iya ayat dia munafik ngan bisi ayat tanda-tanda kamunafikan hiji. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh lamun bae jelema teh sararuka ridho senang kana naon nu dibere ku Gusti jeung Rasulna tentang gonimah jeung sabangsa yakni aya pamere nanyana senang waqalu ngomong nage hasbunallah Allah teh nyukupan ka urang nah eta ngomong geus kitu lakana khairan lahum lebih bagus teh kitu teh sayutina Allahu min fadli ke bakal mere Allah ka urang tina fadlullah bahkan Rasul mere tina gunimah nu sejen mayakfina mentak kumaha urang niat namun urang ngarasa senang dibere urang teh asa ti Gusti Allah nyari hasbunallah itulah mun dibere berharap da ka Gusti Allah sayutinallahu min fadlih kitu keleh Rasul sayutina rasulu min fadlih yakni gonimah nu sejen nu bakal nyukupan inna ilallahi ragibun sanyana urang sadaya rasa cinta ka Gusti Allah tuh tanda-tanda jelema hebat ketika manehanana dibere ku Gusti Allah henteu bersandar ka mah ngomongna hasbunallah eta nu hebat urang teh tah ieu teh dek di ka Allah keun teh hese boro-boro lu teu ngaji nu ngaji ge hese urang teh geus ngaji tauhid dina ngaji tauhid teh kapan aya qaddaru arzaqahum wa ajalahum Allah teh geus mastikeun kana rezeki jeung ajal Inna Al-Quran lagi telah dijelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Boro-boro urang sebagai manusia nu dibere akal jeung pikiran cacak-cacak hewan bae ge. Kuda, sapi, munding, domba, hayam. Kakutu-kutu kabeh dirizkian ku Gusti Allah salila aya kene rezeki hirup. Rezeki pa seep bae atuh komo urang.
cek Ibnu Athaillah teh malamun teh mah urang dibere surat ti bupati lantaran urang geus pengabdi ka nagara anu sakitu hebatna haju dibere surat ku bupati dalam bentuk tanda tangan bentuk suratna teh kieu Zaid Anda telah mengabdi untuk mengabdikan diri kepada negara kami saya sebagai kepala Kabupaten Tangerang DT2 memberikan hadiah atau menaikkan gaji dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta misalnya tanda tangan sekian Zaki Iskandar baca wah bunga bebeja ka pamajikan tah geus urang mah pokona heheotan kunaon tah sabulan 3 juta geus bulan 30 3 juta beladan tah sabulan 3 juta urang tah geus urang mah geus nikmat aya nu nanggung jawab urang mah geus pokona hikmat percaya lain percaya deui geus jana mah tilok naon kitu ngatilok mah hiwal asal geus aya tanda tangan Zaki angsongkeun geus beres heuh nya heuh mantep geus. Padahal ma Al-Quran geus ngajelaskeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hiji dabah nu kumalandang di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian. Etapan surat langsung ti Gusti Allah tinu nyieun langit jeung bumi. Geus sia wahai manusia ulah sok rempan-rempan jeung ulah sok sieun-sieun. Ulah cangcaya sia dijieun ku aing dirizkian ku aing tah suratna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pokona sia teh dirizkian ku aing dia tadina ge eueuh diayakeun ge ku aing. Haju ku ari sia dihirupan ge ku aing tah rezeki sia hirup teh nanti aing tah ku ari teh aing nu ngarizkian sia eta tah suratna tah ayatna tah. Percayaan surat ti bupati apa ti Gusti Allah coba sia ya. Ayo bandingkan coba. Bandingkan tah percayaan nang ti Allah apa nang ti bupati. Tuh. Cenah ti bupati tarolol pan siapa. Allah nu nyieun ya Allah nu nyieun. Allah khaliqus samawati wal ardh. Khaliqus samawati wal ardh. Tapi orang cangcaya boro-boro nu teu ngaji, nu ngaji ge cangcaya keneh bae. Atuh kumaha nu teu ngaji? Geus dipastikeun ku Gusti Allah. Allah anu mastikeunana masih kece cangket tah ngarobah keyakinan ngaji teh. Lain ngan sakadar wujud kidam bakom mukhalaf bal hadi qiyam bidas lah lain sakali tah yakinkeun. Supaya karasa ngaji teh. Karasa kehadiran Allah. Lamun geus karasa kehadiran Allah, engkeuna mun Allah mere radu ma atahumullahu wa rasul wa qalu hasbunallah. Urang dagang mah dagang. Tapi pan untung jeung rugina mah Allah nu nangtukeun. Urang dagang masyaallah isu keneh urang jal-jal nu meuli. Hasbunallah. Alhamdulillah. Aya aturan dagang ti isuk datang ka sore, eueuh nu mampir hiji-hiji aja. Allah eta mah meureunanan urang teh endek ditenangkeun supaya ulah ngitungan duit. Tenang saja kalau teh tenang. Geus hees dagang. Jadi bari dagang bari hees. Tenang, aya mah eta manfaat. Ieu dan Allah ketika aya subhanallah. Urang teu teu karu atuh Allah nu ngatur teh Allah ngatur urang bari dagang atawa teu cicing bae. Diharap marinya kelantas be subhanallah ka Allah aya nu liwat Haji kenaon kitu keur naon jiwa mana tenangeun amat lah geus kolot ieu mah teu marinya kelantas bebe dari beuh gawe mah subhanallah ketunggannya naon henteu ke kula ka dieu datang ka dieu mau bandang masyaallah hiji 10 kilo ya Bang Haji ya hampir paehnya nak eta kan hasbunallah ya Allah ya Rabb hese teh lamun urang yakin ke aya bae atuh Allah anu tanggung jawab sih Allah nu tanggung jawab urang dagang keur dagang tani keur tani keur henteu ditanggung jawab ku Gusti Allah
kajen kuku mage engke aya bae tak aya bae asal yakin ka Allah tadi dulu urang karunya amatnya kuari dagang teu tani henteu ih karunya amat lah aing ieu keur maju dagang ku aing dibere nang saha eta tah ngalunturkeun hate dulur masyaallah kan cih niku baca maji pendi karunya apa majikan teu boga dagang ja kitu bae misalna aya nini datang ka dinya Assalamualaikum maji keur naon iya daripada cara kawin mah tukul apa umur 80 tahun eta ge fadl Allah eta atuh tinggal ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kieu-kieu teuing Gusti tuh siapa tauhid teh jadi balik kitu hasbunallah Allah inna ilallahi raghibun saenyana kaula maresep jasa ka Gusti Allah nu mantak ieu Gusti Allah nelikeun qalbu urang sakumaha dongeng teh sakumaha dongeng Kangjeng Nabi Isa ngaliwat ka jelema keur zikir be la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tanya mayah miluka naon anu ngajurung ka anjeun antas kura zikir anjeun teh naon ya jawab Nabi Allah Isa alaihissalam abdi zikir teh khaufan lillah abdi sieun ka Gusti Allah unjukan ka Gusti aya jelema zikir sieun ka Gusti bagus cak Gusti ahsanta asabda wa ahsanta bagus belakat deui aya deui zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah datang deui Kangjeng Nabi sakit mah milukan tazkur naon anu ngajurung ka anjeun zikir anjeun teh make zikiran Gusti Rasul Isa abdi teh zikir ka Gusti Allah teh ieu teh lantaran resep rogbatan li sawabillah abdi meresep kana ganjaran Allah abdi hayang meunang ganjaran nah mahabbatan wa rogbatan lillahi ya ragibu rogbatan wa mahabbatan bebeja Gusti aya nu zikir ka Gusti teh ieu teh hayang ganjaran resep kumaha bejakeun ahsanta wa asabta bejaga bagus maneh bagus terus saya deui ka panggilna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tang deui assalamualaikum salam mayah bil kantan ko naon nu ngajurung ka ajeun maneh zikir teh henteu naon maksudna naon maneh make zikir apakah sieun ka Allah henteu apa resep kana ganjaran henteu sugan sieun ka neraka henteu abdi mah hayang surga meureunana di hayang ganjaran sama sakali henteu atuh maneh ieu make jeung zikir abdi teh sebagai hamba Gusti Allah urusan ka surga jeung urusan ka neraka geus liwat abdi mah tah kumaha Allah bae ngan abdi mah sebagai hamba abdi teh hamba nu hina tadina eueuh jadi aya ke bakal eueuh deui salila abdi aya abdi teh jelema nu hina atuh mantak naon terus-terusan per detik inget ka Gusti Allah jamal kebal di alam dunia cek Kangjeng Nabi Gusti ieu aya hamba Gusti modal kos kieu iyalah al muhiqqun al muhaqqiqun eta tah nu bener jeung sangat hebat eta nu bener tah Kangjeng Nabi Isa berangkat teh horenganan jelema teh anu nomor kahiji zikir ka Gusti Allah segala rupana sieun ka Allah bagus nomor kaduana zikir ka Gusti Allah ibadah segala rupana teh lantaran resep kana ganjaranana hebat nu katilu mah luapang hebat-hebatna teu sieun ka neraka teh hayang ka surga hiji bae pengabdian ka Gusti Allah seutuhna abdi hamba Gusti Pangeran abdi sebagai hamba deuk ibadah ka Gusti adapun surga jeung neraka kumaha Gusti bae abdi mah tah eta hebat pan urang mah teu bisa eta kos kitu ada udang di balik batu urang
Urang mah mere atuh udangna gede. Udangna kekerepekan. Urang mah. Barang geus kitu Kangjeng Nabi Isa teh selang sababaraha poe lila kapanggih jeung jelema nu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Waalaikumsalam. Cik Kangjeng Nabi Isa mah milu ka antad guru. Anjeun zikir naon? Apakah sieun ka Allah? Oh lain. Hayang ganjaran? Henteu. Lain ulama. Apakah sebagai pengabdian? Lain. Naon atuh? Hehe. Dia kan raja, abdi zikir supaya raja mere. Kangjeng Nabi Isa bebeja ka Gusti. Ya mah Gusti ieu lain nu tadi teh ya. Ieu zikirna kos kitu neraka. Cek Gusti eta zikir bentukna mah zikir. Tapi Gusti Allah teu ngaku tah kos kitu mah lain ka aing tah mah, lain sieun ku neraka, lain hayang ka ganjaran, lain sebagai pengabdian. Kunaon atuh make jeung hayang dibere ku raja? Kunaon atuh make hayang dibere ku jelema anu ngundang? Kunaon atuh hayang dibere ku tatangga? Geus ku aing disadiakeun ka Gusti Allah tuh neraka jahanam jang nu zikir niat mah bener kos kitu. Lain masalah. Mikir. Ulah ka kulumnya na beulanya. Ya Allah. Iyalah inna ilallahi ragibun. Titahna ragibun ilallah. Cinta ka Allah, resep ka Allah, resep ka Allah teh hayang sorga. Bagus. Resep ka Allah teh sieun kana siksana. Bagus. Resep ka Allah teh hayang sorga teh hayang neraka. Hiji we ka Allah na we. Eta mah leuwih hebat, leuwih bagus panghebatna. Nu ulah ge kaluar tinu tilu. Rasakeun ku urang lamun urang diondang ku bupati hayang naon pun? Hayang naon eta Haji Pendi? Tuh kan emang sia mah jurig neraka sia mah. Hayang naon? Lempengkeun si hade tah dongeng Kangjeng Nabi Isa. Masyaallah iyalah inna ilallahi ragibun. Kudu hasbunallah urang. Ulah cara munafik tadi. Munafik tadi mah di mana dibere ngalem, di mana teu dibere nyacat, di mana dibere senang, di mana teu dibere belu munafik. Urang ulah boga karakter kos kitu. Dibere cara model tadi, zikirna ka Allah apa sieun neraka deres. Zikirna ka Allah resep kana sorga bagus. Zikirna ka Allah teu hayang teu embung neraka teu hayang sorga. Hiji bae pengabdian ka Gusti Allah hebat. Muhaqqiqunal muhaqqiqun. Nu katilu nu ulah mah zikir teh ya hayang dibere ku bupati, hayang dibere ku gubernur, hayang dibere ku tatangga, hayang dibere ku presiden, hayang dibere ulah teh kos kitu teh diulah-ulah ge kitu deui. Kitu deui. Aya aturan mantes ti pendopo bebeja babarengan sia dibere sabaraha can datang ka imah sigara itu tadi sisi mobil sia sabaraha je budak ngundang tsunami teh kiai tolong ulah sok ngalieu ka dieu sih di kiai aya tadi dia tah kiai sarua jeung dieu sarua. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan orang kebereh dibere cerah ku Gusti Allah, dibere caang ku Gusti Allah, dibere lempeng ka Gusti Allah, sehingga orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa orang nu geus dihampura ku Gusti Allah, nu encan supaya ulah kalampahan ku urang. Akhir hayat urang husnul khotimah. Dulur urang, emak urang, bapak urang kabeh nu geus maot mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah. Bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima.
sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.